Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabekreber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina danget ayana urang neraskeun hanca dongeng Siti Nurani bagian ka-13. Ieu yasana Bapak A. Tholib. Sateah can dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Lolobana anu datang kadinya teh nu sok menta tulung upama boga anu gering geus tatama kaditu kadieu ku Abah Darma ari sakira bisa keneh diubaran mah sok diubaran dipangnedakeun ka pangeran. Tapi ari nu sakira henteu bisa sok dipiheulaan disebutkeun memehna yen henteu bisa geus kakurung ku pasti syaratna ngan kudu sabar pasrah bari tawakal ka Gusti. Dinasehatan kitu rata-rata mah narurut kituna teh sok jeung sanyana nu masih keneh Abah Darma sanggup mah diparengkeun sok sehat deui. Tapi sabalikna ari anu Abah Darma teu sangeumeun mah sok tara katulungan dipunut umurna ku anu kagunganana. Sajabana tinulung anu gering sok rajeun oge nu sok menta bolongan perjalanan kahirupan tina dagang jeung usaha nu liana nu kasebut halal nya ku Abah Darma sok dibejaan kudu kana anuna bagian usaha saurang-saurangna teh. Bari syaratna dinasehatan kudu kieu kudu kituna loba pisan anu hasil malah ti pangurus nagara oge sok rajeun aya nu datang. Lolobana ti pihak anu tugas keamanan di mana aya nu sulit sok nanya ka Abah Darma. Ieu oge sok remen pisan meneran pituduhna teh. Ana parang sok aya jelema jahat goreng tekad serong lampah harita keneh sok diseuk-seukan. Bohongna kanyahoan atuh loba nu kawiwirangan nu baroga dosa teh sok terus bae malah serahkeun sorangan ka anu wajib harita keneh sanggeus baralikna ti Abah Darma mah. Ari nu teu sabaraha dosana mah sok pabalik pikir ngomean maneh tara kateterusan ngalampahkeun jahat harita kabeneran keur teu aya semah. Abah Darma keur calik sareng istrina keur nyarios bangun aya nu dibadantenkeun. Abah Darma narwas ka istrina, "Kamana ayeuna budak teh ene?" Abah Darma ka istrina nyebatna teh ene, "Kacai bieu teh rek lohor heula meureun Abah." "Kumaha geus sehat pisan awakna ayeuna mah?" "Sae geuning Abah, daya urut-urutna acan sakitu tadina ruksak teh." "Syukur atuh ari cagur mah euy. Hayang nanya Abah teh ka eta budak lalakonna jeung kumaha sababna pangnepi ka kitu teh?" "Mangga wae atuh taros sugan teh saeun ayeuna mah nerangkeun da geus sehat pisan rupina mah Bah." "Tuh geuning datang siap ka dieu Nyai." Di dieu geura calikna sur istri Abah Darma. Di luar aya awewe kakara datang tes dicai pantes nama terus sholat lohor di tajuk letik di tampian di pancuran sisi pasir.
nyampoyong nyamperkeun ka payuneun Abah Darma. Di mana Nyai teh? Suruh Abah Darma ka eta awewe sanggeusna emok di hareupeunana. Mangsul ti cai teras netepan di anggar manawi dieu teh. Ceuk eta awewe bari tungkul kawas nu eraeun. Syukur atuh Nyai, geus sehat ayeuna mah Nyai teh. Teu aya nu karaos nanaon bagor. Suruh Abah Darma narosna leuleuy naker. Aya hibar pangdoa Abah, wilujeng teu karaos naon-naon abdi teh ayeuna mah. Sanes Abah teh ari Nyai geus sehat mah arek nanya ku Nyai kedah dijawab nu satarabasna. Omat ulah dikilungan atawa ngarasa era ngajawabna. Pok bae nya terus terang. Sumuhun. Saha ari ngaran Nyai teh? Nur Hayati ari nu nyarbat mah. Urang mana Nyai teh? Kawit mah ti Bandung. Kawas nu boga anak Nyai teh. Mun teu salah taksiran Abah kakara meureun 2 bulan leuwih mah nya tos ngalahirkeun. Sumuhun leres. Sakedik oge teu lepat kasauran Abah teh. Namana ayeuna Nyai? Numawi upami pelai uninga mah Abah sareng emak lalakuan abdi bade tingawitan wae atuh ku abdi dicarioskeun. Nya pek atuh ari geus henteu poho mah. Abah jeung emana hayang terang. Kieu salaresna mah abdi teh parantos teu gaduh bapa mung kantun pun biang wungkul. Gaduh bapa tere jenenganana Tarma Wiguna pada melak kantor nagara. Nya kasebat menak wae rupina mah. Pun biang teh katelahna ibu cici bujeng-bujeng menak teu sakola acan mung kasebat jalmi kaya ditinggal ti pun bapa nu teu aya di kieuna. Ari Rama Nyai teh saha jenenganana? Istri Abah Darma nyelang naros heula. Ari pun bapa mah sanes urang dieu abdi oge wartos ti pun nini terang soteh jenenganana Samsudin kawit ti Palembang damelna kana dagang emas-emasan sareng permata. Ari sumping ka Bandung sok ngadonenda di pun nini malah dugi ka nganjerekna nya kalaresan aya maksadna ka pun biang dugi ka nikahna. Ari pada melanana tara tetep di Bandung kasaban kota dagangna teh Jakarta, Surabaya, Semarang, ka Kalimantan nya kasaban kota-kota anu arageung rupina mah margina anjeunna kasebat pedagang ageung. Nya tingawitan pun biang ngengengkeun pun bapa seueur pisan kakayaanana teh serang, kebon, malih bumi oge aya 4-5 nu disewakeun. Ieu teh maksudna teh aya sanes supados ari dikantunkeun henteu sesah keur balanja sadi dinten sareng keur nganggo rupina mah. Parantos 2 tahun wartosna sanggem pun nini rangkapna sareng pun biang. Pun biang nembe ngandeg dibobotkeun 3 sasi. Pun bapa angkat ka Palembang mung amanat upami abdi lahir sareng istri kedah dingaranan Siti Nur Hayati. Upami kalarsan pamegat kedah dingaranan Saripudin. Ti waktos harita plengles bae teu aya dongkap deui. Nya dugi ka abdi gaduh bapa tere teh tapi duka leres henteu nama mung saur pun nini pun biang teh teu ditikah-tikah acan. Maklum pun nini sareng pun biang jalmi bodoh teu tiasa kumaha nya dugi ka abdi ageng dugi ka sakola sagala rupi. Harta banda anu sakitu seueurna teh nungtutan seep dirugal rigel hakna janten gaduhna bapa teretea. Sareng maklum jalmi pinter sareng pangkat luhur mayunan anu bodoh gampileun pisan rupina mah. Saparantos abdi ageng terang soteh malih pun ini mah dugi ka teu damangna pupus dugi ka hanteuna. Pupus dugi ka hanteuna teh lantaran ku teu raos manah rupina mah. Rupina bae teu acan puas bapa tere teh nya maksa ka abdi sangkan daek dikawin ku anakna. Minangkana abdi mah dulur pateterean nu matuhna eta jalmi teh di ibuna di istri Patama Wiguna anu sepuh. Ieu jalmi teh Karma jenenganana tos gaduh bojo malah kagungan putra sagala. Abdi nolak kana maksudna sajabina abdi tersep kana kalakuanana teh
sanaos pangkat oge. Tambih abdina parantos gaduh kahadean karerencangan sakola sareng tilas tatangga jedenganana Hidayat. Namung sanes pangkat luhur atanapi jalmi beunghar ngan sakadar putra padamel kantor urusan agama. Tapi sepuh teu doangeun ka abdi dugi ka Hidayat teh ngadamelna liren ngalih ka Jakarta. Rupina bakat ku isin wirang pedah ditampik. Tapi ari serat mah sok dugi ka abdi didugikeun anak sok ku ibu Onah tukang warung sangu nu hawatoseun ka anjeunna. Dina hiji wengi abdi nuju sorangan di rorompok. Margi pun biang arangkat sareng pun bapa tere teh tuka angkat ka mana anjeunna teh. Nyadongkap Kang Karma dugi ka wengi anjeunna di rorompok teh ngolo-ngolo ka abdi sangkan daek. Anu saterusna mah ngebedegel maksa sapertos ka awewehina dugi ka ngaraos ripuh abdi nyingkahanana. Anging ku pitulung Gusti abdi tiasa leupas tina eta pamaksa. Abdi lumpat kaluar ti rorompok nyalebet teh ka warung biuna. Ku anjeunna dipasihan salin sareng ongkos nya abdi kabur ka Jakarta wengi harita keneh kana beus nu mios tabuh 2 wengi. Nu dibujeng teh pamatuhan Hidayat dibelaan tataros abdi milarian nya kapendak sareng abdi matuh di dinya. Maklum abdi nu parantos suka ka Hidayat poho ka istrian wale hayang ditikah. Ku pamaksa nya dikabulkeun oge maksad abdi teh. Hidayat kersaeun ngawin ka abdi walina wali hakim saksina rerencangan ngadamelna. Paripaosna sanaos di pangumbaraan sareng nyewa kamar mung sagowok. Abdi teh mendak kabagjaan tiasa meser salin sareng nungtut ngagaleuhan paparabotan sakedak ngaraos senang sanaos hirup teu gaduh harta banda oge pinuh ku kasukaan kagumbiraan. Tapi rupina lalakon abdi kedah teras-terasan prihatin. Salaki teh dina hiji waktos henteu wangsul duka perkawis naon ditangkap ku polisi. Ieu oge terang teh direncang ngadamelna upami telepat mah Khairuddin jenenganana teh. Pikiran abdi jadi bingung mana karaos keur kakandungan di Jakarta teu aya pikeun tuturkeuneun. Hate ngawitan baluweng ari arek wangsul ka Bandung abdi teh kumaha. Harita beteung abdi teh parantos 4 sasi nuju ngalamun sorangan di panyewaan. Teu sangka teu dinyana dipayun aya nu pupuntenan teras lebet ka panyewaan. Teu kungsi dimanggakeun heula jol bus bae aya lalaki diuki gireun abdi. Hate abdi ngagebeg margi eta lalaki teh Kang Karma. Manehna nyarios yen manehna teh jadi kepala kantorna di pagawean Hidayat. Nyaritakeun yen Hidayat teh jahat korupsi sareng jadi gorombolan nu matak ditangkep teh. Nu saterusna mah nya kitu teh abae. Kang Karma teh arek maksa sakitu ku abdi diwartosan abdi keur kakandungan oge. Eta jelema teh geus kaabusan napas sato panginten. Kapaksa ku abdi dijawab ku lemah lembut bari neangan akal sangkan salamet. Alhamdulillah pitulung Gusti di luar aya bagian keamanan nu ngaronda. Maksudna teh rada kahalangan. Atuh sabat manehna meleng oge ngan sajewang abdi ngodok koper tina kolong dipan teras lumpat muru nu ngaronda. Da ngabantun koper teh mung hiji da anu salaki mah ku abdi parantos dititipkeun ka Khairuddin teh nu jadi sobatna. Manehna teu waniun ngudag rupina bae rada sieuneun kaboker kalakuanana. Abdi minta dijajabkeun ka stasiun arek ka Bandung karonda. Tapi da wengi keneh kapaksa nyimpang heula ka tatangga masrahkeun heula paparabotan sareng betrak-betruk supaya dipanglawatankeun. Abdi teras mios ka Bandung nganggo beus nu wengi keneh. Dongkap teh henteu karorompok pun biang nya katilas panyawah di buah batu. Dugi ka aya 4 sasihna abdi di dinya. Tapi ari lami-lami mah abdi teh kapendak dugi ka diusirna. Ku indung ditundung teu meunang aya di dinya. Malah nu ngarawatan abdi oge kedah nyingkah. Da puguh nyicingan dorompok kolot abdi manehna teh. Abdi indi ti dinya dituturkeun ku biunah jeung salakina nu ngagandong budak lalaki. Milarian dorompokna ramana Kang Hidayat mitoha abdi.
Dugi ka abdi ngalahirkeun parantos 2 sasi abdi bet hoyong tepung jeung salaki maksa hoyong besuk ka Jakarta. Ari pangpang nama abdi teh bade naroskeun surat kawin kanggo bukti ka kolot jeung ka jalma rea sangkan abdi ulah disangka reuneuh jadah boga anak henteu sah. Memeh indit abdi nitipkeun heula tanda mata ti bapa budak sareng amanat dina serat. Bilih teu pendak deui. Abdi indit teh diserangan ku biuna harita peuting keneh di jalan mendak mobil nu bade ka stasiun atuh ngiring bae abdi sakalian harita teh. Mobil bet inditna kakulonkeun nyariosna mah aya sampureun. Mobil teh beuki tarik di lebah Ciberem aya nu megat diunah diturunkeun ari abdi mah dicekelan ku duaan. Dius mobil maju deui duka kaleresan mana mobil eureun di sisi jalan nu ti iseun. Abdi digusur ka lebah sawung rek dipaksa kuduaan. Abdi ngalawan satekah pola lesot tinu rek maksa abdi lumpat teu sirikna notog-notogkeun maneh lumpat sakalumpat lampet maklum poek jeung teu apal jalan. Dugi ka abdi ngagurawil kana gawir teu inget naon-naon rarasaan teh parantos maot terang-terang parantos di dieu aya di payuneun abah sareng emak. Suku sareng leungeun karaos nyeri tilas abdi ti kosewad kana jurang. Mung sakitu abah lalakon abdi teh ringkes nama mung abdi bade tumaros naha geuning bet tiasa tepang sareng abah teh kumaha. Cek eta awewe nganggeuskeun caritaanana ditungtungan ku nanya ka abah Darma. Si horeng awewe teh Nur Hayati nu kabejakeun maot ngegelengkeun kana kareta api di Ciroyom teh arinyi unah mah geus sidik maotna teh dipergasa ku anu megat di Ciberem. Panggihna dina sisi wahangan nu kabeneran caina saat lantaran usum halodo harita teh maotna di rumah sakit. Malah kungsi tepung heula jeung salakina malah sareng Ramana Hidayat nyaeta Mama Hamid Sarip harita ka rumah sakitna jeung salaki biuna. Abah Darma dedeheman heula rek nyarios teh. Kieu nyai sababna pangna nyai aya di dieu teh. Harita abah boga janji ka urang pada larang. Lamun pareng abah teh arek nyemah ka ditu. Rek ngalongok incu nu diakukeun ku abah. Lantaran eta budak teh nepi ka cageurna tina gering ripuhna. Harita abah boga gula sabonjor keur ngirim tambalengo dumadakan bae abah teh kalilaan indit di dieu betengah peuting ereng-erengan sangkaan abah mah harita teh geus subuh nu matak teu nolih nanaon ngan mawa obor wae tambah kuung di jalan sangkan ulah poekeun teuing di jalan duka kumaha nah bet jalan teh sasab hayang nerobos jalan nujolna ka Cipada tadi nama bet jol ka Cisarua atuh rada ngajauhan. Ingetan abah harita kajeun teuing arek los ka mana oge kari kumaha ceuk indung suku wae moal burung dianteur duka lebah mana-mana nama pes bae obor teh dumadakan bet pareum atuh beuki ngatog bae leumpangna teh. Keur mah poek bulan tambah silo urut mawa obor atuh tambah ngapruk bae lempang teh poho lebah-lebahna ngan hadena geus tepi ka jalan kontrak jalan gede abus mobil ti kajauhan ku abah ka tembong aya mobil keur maju ka lebah jalan nu dipake lempang ku abah eta mobil lampuna anu hurung teh lain anu gede tapi lampu anu saleutikna. Abah ngerasa kaget nah ongkoh jalan poek tapi eta mobil ngagunakeun lampu leutik sajeroning lempang teh rada teu pati kaharati reg bae eta mobil teh urun kabeneran abah oge lempang teh geus meh deukeut ka lebah eta mobil remeng-remeng ka tembong ti jero mobil aya 2 jelema kaluar bari jiga aya anu digotong dibawa ka sisi jalan kalebah anu suni mobilna cul bae lampuna di pareuman
Na tekung silila ku abah teh katembong aya nu lumpat teu sirikna notog-notogkeun maneh kalebah abah pisan. Buukna ngarumbay ngariringkik jiga-jiga awewe. Ti tukangeunana aya 2 jelema keur ngudag. Nyusul ka eta awewe teh. Abah ngarandeg heula leumpang teh. Awewe lumpatna geus ngaliwatan abah. Ari nu ngudagna mah rada jauh keneh. Nu ngudag lebah abah. Ingetan teh sieun kasalahan. Newa ka abah. Kapaksa abah dehem. Na ari ehem teh. Nu ngudag ngadenge dehem abah. Bet teu diteruskeun ngarudagna. Kalah ting berebet lalumpat. Baralik deui kana mobilna. Dius bae mobil teh dipajukeun kana lebah tadi urut datangna. Abah teh olohok bae sakedapan mah. Kunaon sababna? Pang eta jelema jiga pisan nu sieun ku abah. Ari direret ku abah awewe nu leumpang teh bet nerobos ka lebah jungkrang. Grada luhur di lebah dinya teh. Atuh abah teh teu lila mikir berebet bae ngudag eta awewe. Maksud mah rek ngahalangan supaya eta awewe ulah lumpat ka lebah dinya. Tapi lapur geus kaburu koleang manten ragrag ka lebak. Kapaksa abah oge turun ka lebak nyerosodkeun maneh. Lantaran ngarasa watir ka eta awewe. Sok sieun ragragna sirah heula tuluy misan maot harita. Alhamdulillah abah muji syukur ka pangeran. Ragragna eta awewe teh jigana datangna nyangigir jeung lain ninggang kana batu anu gede. Ngan sukuna bae jeung leungeun nu ti palitek teh. Komo sukuna mah lebah tuur jigana radaparna. Eta awewe teh inget-inget kapiuhan ku abah dipangku dibawa ka tonggo. Dikersakeun harita tenaga abah bet ngadak-ngadak bedas. Asa leumpang rarasaan teh. Tari kumaha engke cek pikiran teh. Jelema cilaka wajib ditulung. Rek nyimpang-nyimpang ka mana daweuh lembur. Rek minta tulung deui ka batur daweuh anu ngaliwat. Rigidig bae eta awewe teh dipanggul. Urut tadi abah linglung teh dijalaneun ngadak-ngadak jadi caang. Sakitu poek teh bet apal kana jalan terobosan. Bedug subuh abah geus nepi deui ka lembur. Manggul eta awewe teh teu karasa berat saeutik-eutik acan. Nya ngagoingkeun emak, atuh emak oge kageteun sajeroning muka panto teh. Ku abah sanggeus datang ka jero imah dicaangan terus sabisa-bisa. Ku abah sanggeus datang ka jero imah dicaangan terus sabisa-bisa diubaran. Nepi ka elingna sarta diterangkeun ka emak naon sababna pangna abah mawa eta awewe. Nya saterusna mah ku emak diubaran leungeun jeung sukuna anu ti palitek dina jero 2 minggu kakara cager. Tapi eta awewe teh bet terus gering panas. Sasar bari teu boleh motah kawas nu meunang kareuwas. Sawaan meureun lamun dibudak mah 10 poe meureun geringna kakara pulih deui sabihari. Tah eta awewe teh nya si nyai buktina ceuk Abah Darma ka Nyi Nur Hayati. Nyi Nur Hayati satamatna ngupingkeun cariosan Abah Darma teras bae ngarawu sampean Abah Darma. Bari nyarios dumareuda teras nyegruk nangis. Nuhun Gusti. Abdi parantos dijait tina sagala bahaya. Sareng abdi ngahaturkeun nuhun ka Abah nu parantos kersa nulung ka abdi. Muga Gusti masihan rahmatna tiasa males kana kasayan Abah nu parantos dilimpahkeun ka abdi. Sawangsulna Nyai Abah oge muji syukur ka Yang Agung. Abah parantos dikersakeun tiasa manggihkeun ka Nyai nu keur aya dina kaprihatinan. Ieu oge hakekatna mah anging ku pangeran nu geus masihan pituduh geusan nulung Nyai. Ngan Abah arek naros ka si Nyai. Ayeuna mah da geus sehat jeung geus salamet. Arek terus ka Jakarta atawa arek balik deui ka mitoha Nyai. Suruh Abah Darma ka Nyi Nur Hayati. Abah sareng emak
manawi aya citeres manah mihawatos ka abdi. Da abdi teh pun biang parantos nundung wangsul ka mertua hawatos kapun anak. Bilih kirang sae ka dirina. Sawios sina diangken putra bae ku eyangna. Abdi moal waka manggihan. Sate acana pendak sareng ramana mah. Ari bade ka Jakarta milarian salaki bapak eta budak. Teu acan kantenan aya di mana sareng bilih bae nambihan kana kaprihatinan anjeunna. Abdi bade neda sih piwelas bae ti emak sareng ti abah. Manawi kersa diturutan ku abdi jalmi anu nuju tunggara ceuk Nyi Nur Hayati bari sumegruk cerik nandakeun kasedih. Ih, ari cara abah mah kari kumaha mana? Atuh upama mana nyanggupan abah oge moal aya bedana. Da puguh abah ge batan sakieu nganjeng saha deui atuh urang silih tulungan silih pikanyaah teh. Ari lain jeung sasama mah kumaha tah ne. Nyai ari sanyana mah lain nyai nu kudu nanya ka emak daek henteu ngarawatan si nyai. Tapi emak nu kudu nanya teh. Emak asa kagunturan madu asa kawurugan menyan putih. Cek babasan teh mah asa ditumbu umur dipasihan kanugrahaan. Hate emak anu geus lila nandangan kaleleban ku anak awewe. Nungan hiji-hijina miheulaan ninggalkeun ka emak jeung ka abah. Ayeuna aya si nyai nu datang dibawa ku abahna. Hayang milu jeung emak bae teh teuing anak king. Bet asa kagantian deui hate emak teh. Dalamun aya teh mah meureun moal beda umurna oge jeung nyai teh. Sabaraha tahun umur nyai teh? Saha ngaran nyai teh? Jeung na ku asa sakarupa deui jeung anak emak sur istri Abah Darma. 18 jalan ieu panginten emak umur abdi teh. Ari ngaran mah abdi teh Siti Nur Hayati. Neulah tipun bapak mah. Tuh geuning abahna bener pisan sasama jeung anak urang nu geus eueuh. Ngaranna oge meh sarua deui jeung si Nyai Cahyati. Keun abahna sina di dieu wae atuh. Ieu budak teh. Nya ari kitu onaman abah mah sami nuhunna. Sur Abah Darma pasemon anu bunga. Di waktu harita pamiarsa Nyi Nur Hayati tetep cicing di Abah Darma geus henteu asa-asa seperti ka ibu ramana bae, henteu nilam-nilam. Nya kitu deui Abah Darma jeung istrina sapertos kaputrana ku anjeun bae. Pagaweanana sapopoe ngabantu-bantu kahuma milu kahuma kasawah milu kasawah estu henteu ngarumas. Sanajan Nyi Nur Hayati tadina budak diogo teretuman gawe kasar jeung kaluaran sakola oge. Estu pikaresepeun jeung pikanyaaheun anu kacicingan kana sagala cabak teu pugag, kana sagala gawe henteu hese jiga pisan anu geus biasa. Waktosna kabujeng sae pamiarsa sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.